Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Kita buku dulu cenayana ngeunaan atawa ngabahas masalah nu kaitan jeung kewajiban nu jadi pamajikan. Kewajiban nu jadi pamajikan teh lamun dirangkum ngan hiji tunduk we asal taat kana jadi salaki, ngan bukti taat kana jadi salaki teh rupa-rupa. Jadi loba taat teh dina naon bae. Dawahan sayebul hadal kitab ieu ningakeun ieu teh nerangkeun hadis anu tuluyan tinu ti heula. Wa ayyuma imra'atin asad zaujaha fa 'alaiha laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Awewe nu mana bae asad zaujaha doraka kanu jadi salaki, bukti doraka mah rupa-rupa. Tanyakeun we ka salaki, lamun kieu akang abdi teh doraka teu ka akang gitu. Emang naon gitu, abdi sok moe bujur bari nongeng sisi jalan. Doraka tetep lain ka salaki wungkul eta. Maksudna ngabangkang wangkelang kana jadi salaki. Maka cenah eta teh fa 'alaiha lanatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Menang laknat Allah, menang laknat malaikat, menang laknat manusia kabehanana. Ieu mah keterangan atuh kumaha nya. Jadi artina urang ge kudu taki. Jadi nya ngarepan salaki teh tika marieu keneh ge umat ulah nepikeun ka teu beunang ridho nu jadi salaki. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali dadawu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami nguping ka Rasulullah. Sayyidina Ali anu mana ya Rasul dawuh kieu, lau anna mra'atan ja'alat ihda yadaiha suwa wal ukhra tabikhan, lamun hiji awewe ya dina leungeunna teh nu sabelah nyekel sate, makaning pan ka resep salaki urang resep sate, urang disadiakeun sate atawa setikan eta naon ngaranna teh daging bakar itu. Tacek bahasa Arab lamun daging anu dibakar teh ngaranna suwaun. Eta mah rek naon nu dibakarna mah rek domba, rek sapi, rek lauk, rek entong. Bakar jangwa. Artina si awewe nyiapkeun kadaharan kaseneng nu jadi salaki. Lamun ieu awewe ngajadikeun dina leungeunna teh aya suwa, aya makanan anu dibakar, sate we kitulah. Wal ukhra tabikhan, anu hijina deui nyekel kana gule. Kan sate jeung gule biasana kan jelemana sok ulin kacantilan. Nah, ieu nyepeng sate belah dia nyepeng gule. Wa wada'aha li zaujiha, kumanehna disimpen khusus untuk suami. Nepikeun ka amanat ka budak ke jang omat siah montong digoromel ieu nya keur si bapak khusus, ini adalah hadiah spesialku buatnya. Gitu. Oh spesial kan. Hade nyen laku hade hartina erek
nyian laku non nu jadi mencari perhatian nu jadi salaki itu manehna memperhatikan nu jadi salaki tah walam yarda anha tapi ya lalaki teh salaki teh teu benerna teu ridho ka si eta teh alias ada sesuatu anu can disukai misalkan sok aya pan teh sagapeung urang geus bebeakan tapi naha salaki teh teu suka wae naon ieu teh mata kudu ditanyakeun ge bisi aya kene anu can naon dari kanu keheul mah ieu tong wakaning barang bere nya bebeakan oge dianggap eueuh da kudu naon atuh da keur keheul mun lamun hiji awewe mah wadahareun nu alus nu ngeunah-ngeunah bari diasongkeun khusus keur saha teh keur salakina teu ridho ka manehanana kumaha eta kanat yaumal kiamati mal yahudi wan nasara maka eta cenah dina poe kiamahna dibarengkeun jeung Yahudi jeung Nasrani naudzubillahi min dzalik kitu aduh kitu cenah jadi atuh kudu kumaha nya getakna carilah teknis anu bisa naon ngaranna teh mincut hate nu jadi salaki kitu kudu nepikeun ka suka bener salaki teh ari nu suka mah panan tong wakaning jeung sate jeung daun sampo wungkul ge nikmat we tah palebah tuangeun ku abdi rek dibejakeun lalaki ka ibu-ibu moal pati beda sigana lalaki mah dahareun teh teu anger kabeuki teh jeung resep teh aya saatna keur ngeunah jeung sate aya ke saatna ngeunah jeung gulai aya saatna ngeunah jeung peda jeung pindang jeung asin kadang-kadang aya saat ngeunahna teu nyatu sok we tah alus kurang tanya heula ngan tanya nanyana sing alus ulah sampaikeun ka nyinggung akang parantos tuang gitu. Ini teka tinggal tuang kita tadi. Biasa ngomongna gitu tadi orang. Ente, di orang kumaha ngomongna biasa. Oh gitu. Ini geus darat can atuh. Alah, ari bangsa kita sudah bahasana ni ararindah we. Akan bae eta mah adat daerah eta mah kitu. Tuh kurang taliti we wah beda ya lamun tengah poe kieu mah eta keur hayangna jeung jengkol ya. Alah. Apaan mahal jengkol teh 10.000 teh ngan saparapat meuli 5.000 teh 5 sikilina. Kumaha ieu akeun bae sayana we. Sayana tuh bere. Lah katingali da lamun dahar jeung mun kurang dibere cobaan jeung sambal ponyo berarti saya mah kudu jeung eta. Saat itu lamun ternyata dibere daging teh geuningan rada ngirung oh berarti keur nyeri huntu eta. Ada keur nyeri huntu moal daekeun ka nu bangsa liat-liat komo. Lumawi jagrakeun we. Akam komo alusna mah dalalaki nu bijak mah sebenarnya mah eta ge tara ngaberatkeun kanu jadi awewe ngan lamun kurang kebiasaan per hari saminggu we tingalikeun saya daharna isuk-isuk jeung naon sore jeung naon gitu kan beurang hayangna jeung naon kan ari awewe mah hayangna teh jeung baso nya hayangna teh ngabaso isuk-isuk ngabaso tengah poe mie kocok buat itu lain baso sore hayangna teh sarimi kabeh we mie. Nah itu sesuatu lah kurang perhatikan tapi si tempo diasongkeun teh ternyata teu sukaeun pentawidina we bade jeung naon ayeuna meureun si lakina teh mikir teu langkung neng jeung naon we da akang mah lain tukang kuliner pokona mah nu aya dihakan kageunah kitu mah siapkeun segala parab domba tunda di dinya
gitu merenang tah gitu cenah. Jadi inti nama lain masalah dahareunana tapi naonna sing beunang ridona. Qala Abdullah ibnu Mas'ud ngadawu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaula nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadawu dawan Kangjeng Nabi ieu nu diriwayatkeun ku Imam Ibnu Mas'ud ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firasihi fasawwafat bihi hatta yanama fahiya mal'unah. Loh. Ngarti teu? Awewe nu mana bae. Eta ku bahasana awewe nu mana bae sigah lobanya. Heuh loba pan awewe teh. Da'aha zawjuha nu digeroan kuno jadi salakina. Digeroan ka mana? Ila firasihi diajak ka kamar. Piros teh kasur hartina mah. Diajak hees gitulah. Di mana-mana salakina ngajak ke pemajikanana pasawafat. Tulewe talangke. Si awe teh talangke. Umata kalau komo ngabahasakeun kieu atuh Kang cike heulaanan. Nah, gitu kan? Tenang we tenang da moal dikasahakeun misalkan. Entong-entong gitu. Tah, tuluy lamun ieu awewe diajak ku salakina manehna talangke bae, pasawwafat bihi hatta yanama sehingga leupe salakina mah kasarean. Pas diteang teh nyoba keur kerek geuningan ongko ngajak, tapi naon? Kerek. Makaning pan urang teh lain naon keur ka manehanna keneh, pedah ka tukang heula, naon ka tukang heula teh hapanan ngumah heula kelek, ngumah heula naon eta nyikat gigi heula apan bau jigong teh. Atuh da bebersih heula sagala we heula. Efek nyampakeun naon? Keres. Kumaha eta? Tong nyarekan salaki. Fahiya mal'unah. Ieu awewe nu talangke tadi itu adalah dilaknat. Allah. Jadi kieu intina awewe keur awewe mah lamun diajak ku salaki rek kaayaan kumaha wae oge bray. Silahkan. Ulah bahasa kieu aduh da teu pede mah nya teh keur bararau. Justru meureunnan sisi salaki urang teh keur manteng ku bauna. Kitu eta teh. Da sakapeung mah sok aya, sakapeung sok aya kajadian bejana teuing. Da abdi mah teu boga pamajikan. Kumaha maksudna? Sakapeung sok aya kajadian sok tingalikeun dina kejiwaanana jelema. Ayeuna cek urang sigah ngeunah teh ku ngambe parfum sigah ngeunah, ya kan? Sigahna meureunnan ieu. Suatu saat ari pek teh naha jadi melemah. Nah di sengitan teh melemah hari di bawaan. Nah seandainya gitu atau sabalikna makanya teu anggar malahan sebetulna lamun salaki geus kucap kicep oh berarti dina kayaan kitu teh ya kudu siap we kitu hartina. Alah ulahkeun bae kieu teh tempo teh der we lamun teh mah ngomong jadi salaki urang moal salah lamun salaki ngomong kieu cek salaki teh nah ni bararau atuh nah awak naon waka rurusuhan ngajak teh tenang we atuh urang bersihan heula nah kitu atawa kieu nah anon lamun teh mah nah geuningan neng baunya har panya teh beuki kitu we geus atuh nah ah kitu tapi da moal moal nepikeun ka togmul mah kajaba urang dia mah sok tara rogmul wae tah itulah. Jadi lamun talangke dingkengke komo nepikeun ka ke atunya rek ka warung heula wah eta mah atuh waktuna ge lila komo rek rapat heula atuh kaburu ngaleos tuh tah kitu cenanya kali deui aya non cenah ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firasi fasawwafat bihi hatta yanama fahiya mal'unah sahabae awe nu diajak salakina talangke maka kade eta teh meunang laknat pangeran naudzubillahi min dzalik. Terus wa ayyuma imra'atin kalahat
sawe awewena kalahat anu kucem ay abasat kucem apa kucem cakuem fi wajhi jauziha di hareupeun salaki teh kucem jamendut jamotrot budi haseup disebutna teh ngabudi haseup umah eta fahiya fi sahotillah ila ang tudhikahu wa tastardiyahu dia ada dina bebendu Allah nepikeun ka ngablengeh deui. Jadi ulamun diajak seuri ku salaki ulah manyun gitu bimoli bibir monyong 5 sen tijang ulah gitu. Jadi hareupeun salaki mah sanajan pika sebeleun marah mai we someah nu tadi someah si akang gitu we cek urang teh licik kari pokoknya mah ulah nemongkeun amek ulah keur pusing ge bingung tah pelebah dia da sesuatu anu hese eta teh berat keur pusing ka salaki molor wae eta kumaha ya teh nyaho budak barang keakan pan tipe isuk-isuk teh eta teh hayang jajan budak teh aya molor aduh kumaha ya teh tetep we somea teh hudang teh salakina alhamdulillah sia yang kubangun alhamdulillah tidak tahu di keadaan pakai wuh emang aya pakai wuh naon neng budak malah tekeun sia gitu jajan ka warung bulak-balik sia mah molor we tong dituluykeun kitu ento samea kitu cenah tah eta lamun teh mah kucem ka salaki maka aya dina bendu Allah nepi ka iraha nepi ka someah deui nepi ka manehna mentari do tastar diahu teh aya tatlubu ridohu pentar ridona ka salaki hampura akang sing ridho nya ka neh kitu sing ridho ka abdi nah emang kumaha kitu sumuhun bilih kitu we unggal teh kitu cenah. Qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngadawuh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaula nguping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadawuh kieu ayyu mamra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha muswaddatal wajhi awewe anu kucem ka salaki maka manehanana moal pati-pati kitu kecuali engke dihudangkeun di jero kubur teh hidung beungeutna hidung loh ku hidung iya hidung padahal baheula bodas belaan meuli eta teh pemutih teh naon ngaranna teh make skincare make itu make ieu tapi nah jadi hideung oh berarti pernah naon cenah pernah kucem ka tak pentarido ka salaki pentarido penta we seutak seutik sing rido malahan alusna unggal balik ti panyabaan balik ti mana termasuk balik ti kebon balik ti sawah teh go ka salaki akang hampuranya nyungkeun ridona we nemetos ti kebon naon nguneur gitu ti akang nyungkeun ridona we nanti mana neme abdi teh tos balanja gitu da alus nama dibiasakeun teh unggal gok gitu lila-lila mah pan salaki teh pusingkeun ai mane sautak mustik ridho sautak ridho pokona mah ieu ti ayeuna nepikeun ka kiamat aing ridho ka maneh pan alhamdulillah pan tungtungna langsung menang segel tah kitu nu di anu diudag teh pan eta teh nu diudag teh eta kitu terus wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idzni zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a awewe keluar ti imah bari teu izin anu jadi
salaki mata kudu izin weh sanajan kamari ge geus izin ayeuna izin deui terus weh izin deui unggal rek kaluar ti mah unggal minta naon izin bisi teu izin kitu we izin heula gitu terus aya we lila-lila kan bosen kumaha si lalaki pokona mah sia rek ka mana wae rek kaliang copet oge kumaha sia izin aing kan akhirna kan kitu tah eta kudu aya lisensi teh kudu bener legalitasna kudu jelas itu Allahu akbar tah kitu cenah lamun teh mah kaluar ti imah bari teu izin anu jadi salaki la'anat hal malaikatu hatta tarji'a maka ngalaknat ka manehanana para malaikat nepi ka manehna balik deui ka imahna ai ila baiti ican balik maka imahna terus we di sapapanjangna teh ulin di jalanna teh dibarengan ku naon ku laknat dabongan teu izin saha gitu Kang abdi bade ka mana Kang abdi bade ka anu ka dinu ka mana ka mimiti ka Situangi tuluy ka Blok Sawah tuluy ka Daraulin tuluy ka Soreang tuluy ka Bandung tuluy ka Jakarta tuluy ka Amerika tuluy ka ditu ke balik ti ditu meureunnan abdi sigana sonten nyungkeun widina we mangga kitu meureun terus ka mana deui ke ti Amerika tuluy ka langit ka-7 misalkan ke balikna deui ka dieu iraha teuing nah kade kudu puguh deui intina meunang naon cenah izin anu jadi salaki qala Utsman ngadawu Sidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Sidina Utsman teh adalah mantuna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna dadawuh kieu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami nguping ka Rasul yaqulu dadawuhna kieu ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bi ghairi idnihi tidak semata-mata hiji awewe keluar ti imah salakina bi ghairi idnihi bari teu izin illa la'anaha kullu syai'in kecuali dilaknat manehna teh kusaha kullu syai'in ku sagala rupa perkara tolaat alaihi syamsu nu kacaangan ku panon poe naon wae nu kasorot ku panon poe ngalaknat ulah kitu cenah bahkan hatal hitan fil bahri sehingga nu ngalaknat teh ternyata al hitanu fil bahri lauk caige ari lauk pake kepipiluan segala rupanya nah saking ku teu ridho padahal lauk mah teu bogaeun letah pek jangan hitan itu lauk yang tidak ada lidahnya tapi tetep saya teh ngilu nyarekan ka awewe nu kaluar ti imah salakina bari teu izin saha salaki mentak izin heula ieu teh ni asa berat-berat teh ka awewe teh apaan rek ngebrehkeun taat kanu jadi saha kanu jadi salaki da ujung-ujungna mah taat kan buktina loba geuningan dina sagala rupa hal itu kudu dasarna taat kanu jadi salaki gitu. Qalat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dawuhan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha Siti Aisyah itu istrina junjunan alam Rasulullah istri Rasul ummul mukminin ibuna para mukminin wajib orang menghormati ngagungkeun gitu ka Siti Aisyah kumaha bae itu anjeunna dadawuh kieu cenah ya ma'syarun nisa wahai awewe kadarieu para istri ibu-ibu itu mun ayeuna mah kitu lin ibu-ibu lin para istri teh nu baroga salaki ka dieu lao ta'lamna bihaqqi azwajikunna
lamun seug aranjeun nyaho kana hak nu jadi salaki aranjeun kabeh mun aranjeun nyaho ieu kana hak sabenerna hakna salaki teh naon wae geun kadikitukeun la ju'ilatil mar'atu minkunna tamsahul gubara angqadamai zawjiha bihurri wajiha. Lamun teh mah anjeun nyaho kana hak menjadi salaki pasti awewe ya ti aranjeun kabeh kudu ngusapan daki jeung kokotor kebul nu aya dina dua dampal suku salaki kunaon diusapna ku pipi nu meunang ngabedakan teh kitu hartina saking mulyana piwarangan Allah lain mulyana salaki sebenarnya mah saking mulyana piwarangan Allah nu dititipkeun di saha di salaki eta mata lamun ngukurna kana kajelemaanana insyaallah moal prak moal nu kieu teh naon sabna apan salaki mah gede hitut lin kadeuna teu kau urang erek ye ge geuningan hitutna ngabeledag jeung bauna ge bau segala rupa tempo heuai bau jigong geus puguh bau belenok mah dina bajuna teh da teu eureun naon ari udud bako tampang anu ti ditu teh geuningan anu ti gunung teh alah anu teu disaring teh geuningan bauna nu bau 7 rupa teh geuningan tah lamun teh mah apal hebatna agungna hak nu jadi salaki nu dititipkeun ku Allah pasti awewe dititah ngusapan dampal sukuna kunaona bahasana bihurri wajhiha. Kenapa kok kata kalimatna hurun teh kan merdeka ti awewe tina badanna sakabeh awewe anu sakabeh badan awewe mah kabehna ge wajib dikurung kan gitu lin kecuali nu merdekana nu bebas mana beungeut gitu kan dina keur salat kan kudu katutupan kabeh kecuali naon beungeut bikin ka dibukakeun beungeut eta beungeut teh kehormatan yang paling mulia di istri ulah awewe mah ieu beungeut teh kudu dipusti-pusti tak ibu teh kudu alhamdulillah boga beungeut coba lamun ibu eueuh beungetan teh kumaha meureunnya tak eta teh kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala paparin ti Allah ieu pek tingalikeun lamun awewe geus dicacampah beungeutna geus bahasana ge teh hayang wawuh nepi ka kiamat pan kitu lin naon sabab kehormatan eta tapi dibandingkeun jeung mulia nah aturan Gusti nu jadi hak salaki teh nu dititipkeun ka salaki jeung dampal suku lalaki teh mulia keneh dampal suku salaki kade dampal suku salaki lain dampal suku lalaki dampal suku saha salaki bisi ari dampal suku lalaki mah kabeh lalaki berartinya teu henteu salaki ngan salaki nah mata harta terbesar buat ibu itu adalah salaki itu harta terbesar sok ayeuna boga sagala oge teu boga salaki mah anger we diomongkeun batur bener teu tapi sagala teu gablek boga salaki kumaha coba dihargai orang batur teh wegah batur teh seungah naon sababna si eta boga salaki bener teh sopan gitu oh jadi bener atuh kitu mah dampal suku salaki teh leuwih mulia batan beungeut urang nah naon sabab tempo beungeut urang aya nu nyacampah batur dampal suku salaki nu datang kana beungeut batur kan gitu liat eta ditalapung ku salaki tah masyaallah kitu cenah mah takbihur wajiha ba'di wajhiha sebagian beungeut anu mana anu terhormat wa fi shahah dina kitab as-shahah wa hurul wajhi bidomil ha ma bada minal wajhi adalah sesuatu anu tembong tina beungeut hiji deui kagok
Warawa Al-Bazzar an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Al-Bazzar ngariwayatkeun keterangan ti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha qalat bahwa Siti Aisyah dadawuh dawuhanana sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tumaros ka Rasulullah, ya Siti Aisyah tumaros ka Kangjeng Nabi. Dawahan anjeunna ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah. Wahai Rasulullah, saha jalmina nupang agung-agungna nupang ageng-agengna hak terhadap awewe. Saha jalmina nupang gede-gedena hakna kanggo nu jadi awewe. Kumaha dawahan Rasul qala, dawahan Rasul zaujuha salakina. Lamun bentrok antara panggero salaki jeung panggero bos, umat dulukan panggero salaki. Sab itulah yang lebih berhak. Sanajan bos loba duitna, salaki sagala teu gablek, anger nu nyapaatan dina poe kiamah mah salaki. Jeung nu nyalametkeun di dunya oge adalah salaki. Ngan lolobana awewe sok poho kana jati dirina eta. Peda salakina cakueum kucel, pakaianna ge istuning dekil of the kucel. Ya. Rete ningali nu gagah tumpak motor anu gede teh amoge. Oh, anu padahal banna teh bitu eta teh. Kumaha lamun numpak moge tuluy teh ban bitu pan meureun ditungtun. Berat sia nongtonna ge, mending keneh mio nu leutik. Pan kitu. Masyaallah. Dore kapincut ku itu kade. Nauzubillahi min dzalik. Itu mah hanya bayangan. Dunia mah KBG hanya bayangan. Fata morgana saja. Kumaha fata morgana teh kieu siga pedah loba duit bakal senang. Susah nu loba duit mah. Kudu nyewa satpam sagala rupa. Coba nu teu boga duit mah da teu hayangeun nyewa helder. Bener teu? Da teu eueuh kasieun nu teu boga duit mah. Nu loba duit mah loba kasieun, sieun leungit. Sieun itu, sieun ini. Coba nu teu boga duit da teu sieuneun leungit. Bener teu? Aya nu teu boga duit sieun leungit. Oh, senang we si eta mah sok tingalikeun. Tanyakeun ka si Eni. Tuh, senang gitu. Jadi sagala teu boga teh sebenarnya mah senang. Balikeun we ka Gusti nu Maha Suci. Kitu cenah ieu ceuk keterangan ieu kade. Masyaallah. Ceuk Siti Aisyah ka Kangjeng Nabi. Ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah. Saha manusana ya Rasulullah nupang ageng-agengna hak kanggo awewe. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi zaujuha salakina. Qultu cek abdi teh tumaros deui ka Kangjeng Nabi fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alar rajul. Ari kanggo lalaki saha nupang ageng-ageng hakna. Ka awewe mah jadi nupang gedena teh salaki. Bisi asal licik we ya Rasulullah ari kanggo lalaki saha? Nah abdi kitu pan meureun. Nah, kumaha dawan Rasul? Qala ummuhu. Keur lalaki mah hak nu panggede-gedena teh adalah indungna. Jadi kieu awewe taatna teh kanu jadi salaki nu harus sangat mementingkan itu ka salaki. Si salaki paling mentingkan itu adalah ka indungna. Matak awewe kudu bisa ngarayu nu jadi mitoha. Itu lebih je khidmat ka indung salaki, ka bapak salaki, ka indung salaki ya. Itu lebih utama daripada ka indung manehanana. Sabab indung manehanana mah di bawah derajat salaki. Kitu. Allah geuning kitu atuh kitu mah sigah licik, ceuk saha licik, engkena teh pan bakal jadi timbal balik. Kitu we, lamun urang ayeuna sok logikana ayeuna urang logikakeun. Awewe
khidmat kanu jadi indung nu jadi salaki isi indungna bakal ridho ka urangna. Salaki itu ini moal urang anu di itu ini nah, tapi urang nu dilindungi ku nu jadi kolot salaki bener teh nah, gitu. Tapi lamun sabalikna kadituna teh pan berenang cek indung salaki urang teh nah sia boga pamajikan teh kitu patut teh cik ganti neangan di inu anyar kumaha coba kenapa kitu merenang dipicen leuheung dipicen teh aya nu nyambat kumaha lamun tempo teh dipicen oh tungtungna teh kakalayangan ka ditu ka dieu gok jeung kuntilanak naudzubillahi min dzalik. Nah itu jadi lah wewe nu anu lebih penting keur manehanana adalah sangat taat kanu jadi salaki da urang nyaho salaki mah taat kanu jadi indung itu yang lebih berhak. Mudah-mudahannya soalnya urang diajar nyobaan praktekeun gitu ya praktekeun da urang teh kawin teh geus 30 tahun gitu ya ari praktek karek erek ayeuna akan bae henteu naon ente istilah aya tinggalin atau kadaluarsa tidak ada kadaluarsa cobaan we paling merecek salaki teh di mana maneh jadi hidang diirah terus alhamdulillah syukuran gitu insyaallah ke bakal ada sesuatu lah tah kitunya mudah-mudahan urang sarerea dipaparinan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala diberi dipaparinan perlindungan ku Allah oge salawasna dijejeukeun kana taufik sareng hidayah amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tadi nama rek aya dongeng nu disampaikan ngan kaburu setengah 4 nyantos sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.